ada di sadayana wilujeng lenggah dinu napakeun rasa dinu bagja dinu lakunan hirup. Mudah-mudahan ieu tapak tiasa napakuran diri nabaduran alam. Mugia wengi ieu wengi katresna kanggo urang sadayana nebarkeun rasa katresna nalikeun talika asih dinu enggoning ngalakonan hirup guluyur muru kanu maha agung muntang kanu maha kawasa. Grama gelaran ieu ucapan lain ukur kalimat tapi tungtunan pikeun hirup kumbuh sauyunan jeung papada urang. Keke ieu teh saha tumorojog tampararapan teu mere iber ti angalna suruntul we ka panggung teu sanuk-sanuk heula kanu ngageugeuh ieu panggung sareatna Bapak Bupati sareng Bapak Trian anu ngadamel ieu acara mikeun kabagjaan kabalarea sabab tugas pamimpin teh lain ukur ngeusian beteungna tapi ngabungahkeun hirup masyarakat hiburan teh tungtunan pikeun bagja diri eling ka Gusti terekel teh geuningan naek ka panggung ieu teh aya ririwah ti belah kitu naon mah apan ieu teh lagu teh bismillah bismillah ngawitan manggung muji syukur ka Yang Agung ieu lagu teh tong diigelan sabab lagu tapakur pulang kitu ari didinya jugjug terekel naik gemprang we ngigel dasar sia masih raja rana nya ieu tuh dah getek abi mah ceurina ceuli kendangan geura mikna deketkeun kana huntu nu tilu coplok tah geura teu geuting geuningan pan bismillah ngawitan manggung muji syukur ka Yang Agung teu aya laku lampah diri iwal ti biismi kudu kaeusian ku zatna Gusti biismi biismi bi teh ismi kene bismillah nah jugjug surah seris ya hah teu kataekan entong atuh jero teuing we malieur ah liar kunaon ini kena nanyakeun we ieu apan ieu teh lagu teh bismillah ngawitan manggung bismillah setiap panggung kudu atas nama jeung eusina Gusti oh eta teh emang lagu goyang dompret gitu lagu teh digelar Kata apa?
Apa kumaha geura mikir sia geura tapakur hirup teh maju ka kolot ulah gawe teh kawin we teu eureun-eureun mah ada resep tidak kan itu diharap sia ngomong nu bener sia teh geura tapakur ka nu maha agung geura nyampaikeun rahasa ka nu maha kawasa meh hirup teh aya eusina meh bisa balik ka alam sarakan alam padang kue panjang negara tunjung sampurna lain kawin wae sia teh ngerakeun ku balarea resep naon sia kawin dipake heureuy emang main bola da ituna nu resepkeun kasaha Gusti nu maha agung nyaan moanya aya awewe resepkeun ka anakona detik teuing anakona sagede kieu kita mah abi mah anak jelema lain anakona lamun jelema ge angeus atuh sia teh mah abi teh angos kitu balebah mana anggeusna sia mah sirah teu bukaan panon kences irung depia bibir siga giribig untu coplok tilu suku jebra an maneh teh balebah leuwih hungkul leuwih naon aya leuwihna maneh teh hiji naon kanyutna panjang doa neng bisa kieu da palabah kawin mah kumaha tuh nya hate nu ngangtukeun hei ka dieu sia sing jujur hirup nya Pak dipikir dibulak balik ku aing ngohan dibeuweung diutahkeun ari maneh nyarita siga nu kawin nu nangtukeun hate sining rasa lamun nya ge sia kawin ku hate atuh kawinna teh salilana teu usuman kawin maneh mah ukur tapi ka usum tanur usum ngaramet mangeusan jeung cirining kawinna teu make rasa istuni ngagugu hawa nafsu ngumar amara eueuh pika contohan pisan unggal kabupaten siaga bleg pamajikan belegu bisa doa di Subang siaga bleg hiji nya hiji eta di Subang di Sukabumi gablek hiji dua we jeung Sukabumi di Cimahi gablek hiji tilu jeung eta di Bandung gablek hiji opat jeung eta di Majalengka gablek hiji di wae aya ari sia ku teuingeun teu ngukur kana kujur teu ngaragap kana awak ai tangtungan meuni siga hantu kaberangan ai pelebah kawin ngelekeun Pabupati Ciamis komo ka aing mah sia nemen pisan ngelekeun pisan hirup teu boga pikiran belegung dasar si oknum sia teh ngarawa si Dedi nyebut naon sia kaing cek kemeh ka dieu sia nyebut naon cikene ka aing sia belegu aditu dah kalau si Dedi nyebut naon sia teh si Dedi nyebut naon si Dedi aduh dah hore nyebut naon sia teh aduh iya kating nyebut budak naon ka aing sia teh Dedi nyebut naon si Dedi nyebut naon si Dedi nyebut naon si Dedi meuni alus hari sugan terus di baleng dibantingkeun nah habat halus ka dieu Aisyah inget teu mah penting di honoran ku saha nah aku mana penting ieu mah ku Pabupati sia teh oh jangan bapak aing Pak Iing Pak Haji Iing kunaon jadi Pak Aing ari sia aing Pak Haji Iing Bupati Kabupaten Ciamis ayeuna jeung saterusna sabab jalan ge aralus oh alhamdulillah tinggal nu belah dieu setting deui itu keprok Pak Iing ge
bupati jabatan anak tapi kakoloting ora kene ngajabat pamajikan ukur hiji komor ada sieun saeutik na ari ninggang di maneh unggal penting di honoran ngaleuwi anu ngahonoranana ari sia belegu aing nu merena ukur hiji ari sia meuni 5 teu mikir sia teh heuh Pak I ngahonoran maneh Pak Trian ngahonoran maneh kalau bana aing ngahonoran maneh mah penting sia teh kecuali 2 penting ieu nah aing palebah pamajikan sia bet 5 oh jadi aing hiji Pak Bupati hiji ngelehkeun sia mah nu mere jeung nu dibere ngelehkeun ka nu mere teu mikir sia mah pinyerieun hirup teh nyeri sia teh kabitan turutan atuy turutan naon loba ka sabra siga saha saha hanya nunggu ka Ustaz Jujun sia teh nyomongeun wae hayang dicabut simna sia teh mau sim apa Ustaz dicabut simna surat izin menceramah jeung surat izin monok kunaon sia teh naonna na pamajikan bet loba sia teh nya ari hayang mah turutan teu mikir pisan hayang turutan kumaha ye degekeun Islam ngajarkeun naon ngajarkeun nyaahan deueuhan welasan asihan Sunda ngajarkeun naon aduh deueuhan welasan asihan ari maneh teh pan ngaku tokoh Sunda pelawak Sunda budayawan Sunda jadi kudu ngajaga harkat jeung kahormatan urang Sunda terutama istri nu sajati teh kudu dijagaan kasucian dirina ari sia gawe teh ngan ngawin tinggalkeun teu mikir pisan di mana ngajaga kahormatan anak sia teh nganyeri sia ka awewe unggal tempat sia teh unggal waktu sia teh mikir sia teh aing apa lagi ukur Kang ukur naon ukur ngajaga itu tekad naon tekad uing teh menjaga kehormatan wanita palebah mana ngajaga na sia geus kawin ditinggalkeun saya ini menjaga kehormatan wanita sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain saya ambil duluan maksudnya dijagaan gitulah kubatur palebah mana ngajaga anak-anak sia ngaruksa kawe Sunda maksudnya anu di Subang mah dulur aing sia urang Jabong sih kata lain berdulur nah meuni teuing-teuingeun sia mah agehan atuh nu sejen nu can kabagean nyang ke di agehan batian teh tenang bulan nuhun aduh jujun Pak Kiai ya Bapak Kiai Haji Jujun Junailetik naon Junailetik letik naon geus gede anu geus ti seram nya ngane awakna mah kitu eta kunaon teh awakna awak menang pendek tapi gagaduhan agung agung segala agung imahna gede pesantrenna gede terus honorna gede terus segala rupana ulah komo kanyut nu kanyut kunangna nih sok ka mana karep atuh karep ieu teh pangajian sia teh ngomong teh mohon Pak ieu Pak anu teu munasabah wae sabab kanyut ajengan disebutan kajengan mah teu meunang nyebut kanyut kudu lemes sing hormat sia teh atuh hoyong lemas mah amplas kanyutna wong teu linungan ieu mah kanyut kunang maksudna mah naik kanyut kunang depan bener dompet kanyut kunang nu anu panggede-gede meureunnan aya bang aya naon pan kitu begitu hari kanyut aya sabaraha rupa
Kajut tamah hiji kan paribasana loba naon wae aya nu borangan disebutna kawas kajut tina punuk terus anu erahan disebutna kawas kajut tina tarang oh ari anu gawena kawin we siga sia tah eta mah hamur amur naon hamur kajut lamun aya budak mun aya awewe karek cerai jeung salakina 3 bulan lieur we sia kunaon eta teh lieur eta ge bener lieur kunaon teu mange kanyut nya kanyut mange kanyut kunang nu teu desiane ngan pana gunung bangun usahakeun eta budak utah-utahan balik sakola awewe jabacan boga salaki kunaon eta teh budak teh beureuh weureuh naon orang kanyut yang ditanya wae ya nah ari si Aep lempang meuni egang Aep mana si Aep cik hayang nyaho egang kumaha Pak cik tinggali si Aep lempang na egang tidak lempang cenah so si Aep lempang na egang jadi itu mana jadi itu lempang tah mun ieu mah nyapa lah bike naon kanyut burut ari ubarna di Ciamis pan aya samemeh jadi galeno teh ubar heula ubarna paranti kanyut burut kumaha ubaranana minyak kletik mah dikumahakeun dipoekeun heula atau dideangkeun terus diulaskeun sabari teh si Aep ya malik ka belah wetan pan langsung panon potetek nyebret jam sabaraha jam 7 we jam 7 nepi jam 8 heeh jam 7 jam 8 tuluy poekeun sabari diulasan hasilna kumaha herang mah atuh teh cager kanyut herang jadi beda ngaran ku tadi kanyut burut jadi enak kanyut herang Ares burut sate ulah itu atuh hang bener mere ieu bener obat tuh bener sampai urang cager gitu sate mana teh dihina sate mana rumah sa henteu ieu teh ngobahas eta atuh ki nyarahueun kabeh sate bisi sanggakeun heuh urang pada ubaran ku untuk maneh dikumahakeun dikit teh tah hang kadieu kaharep sia teh gera menekung ka nu maha agung ngaberantang ka nu maha kawasa muzasmeti kayang widi gera bersihkeun eusining diri gera balikan wiwitanana asal ti mana urang rek balik ka mana gera pikiran ti ayeuna ohang mana teh hirup geus ngalajur nafsu ngumar-amarah ninggalkeun anak salima-lima ti 5 pamajikan sarang-sarana maneh teh sia teh kadang sian geus kabayang nyerieun hatena indung bapana sabab budakna kumaneh ukur dikawin terus ditinggalkeun geura balik ayeuna maneh ka alam asal alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna geura balik ka Gusti nu nyiptakeunana ayeuna pisan menit ieu detik ieu sing innalillahi wa inna ilaihi rajiun hang pamajikan mana nu kabeh urang telepon ai maneh kudu lompat ka ditu sia cicing di dieu dan kunci mobil lah yang ini diuk sia dinya dengekeun sia teh ieu teh partai Golkar teh rek ngajak ka kabeh jelema rek malikeun dirina jadi partai nu eling ka Allah lain ukur mudag-mudag kakawasaan tapi kudu inget naon didirikeun jeung tujuanana lain ukur hayang jadi anggota dewan lain ukur jadi pamimpin tapi paling utama tujuan utamana supaya rakyat kacaian supaya rakyat kaiuhan supaya rakyat kasuluhan supaya rakyat hirupna tentrem ayem teu kalongsoran jeung teu kegempaan nari rakyat dikitu pun ayuing kita balik sarua kabeh ke kudu baralik Golkar ke kudu balik kabeh para pamimpin kudu balik kaasup maneh nu kudu nyontoan sabab seniman teh tauladan tuntunan pikeun kahirupan masyarakat uswatun hasanah sia teh seniman teh sarua geura balik sia geura innalillah sia teh ulah lancar linci luncat mulang udar tina tali gadang
didoakeun ayeuna pisan sia sing balik ka Allah Subhanahu wa taala. Keun urang nu nguburna mah tenang. Sia dari bukti kalau dari hati yo sate sama kakak nggak bagi